Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Azuran Ismaulia di kelas 12 MIPA 2. Abdi bade narangkeun materi warta kelas 11. A. Pengertian warta. Warta nyaeta carita atawa keterangan kajadian anu anyar keneh. Warta teh mangrupa informasi anu ditepikeun keur balarea. Hiji kajadian bisa disebut warta lamun geus disiarkeun, dilaporkeun, atawa dibewarakeun. B. Struktur warta. Struktur warta teh aya 4 bagian, nyaeta judul mangrupa ngaran anu dilaporkeun kana warta. Gunana pikeun ngahudeng rasa penasaran anu baca kana pasualan anu ditepikeun dina warta. Judul kudu eces jeung siget sarta luyu tur nguluran sagemblengna isi warta. Kedua, buka. Mangrupa paragraf awal anu aya handapeun judul, nyeun bubuka kudu alus lantaran nu maca kudu matak tapi ceuk. Katilu, waruga warta. Waruga warta mangrupa eusi warta atawa inti warta. Eusi warta ilaharna mangrupa jawaban kana 5 pananya 5W1H. Ngeunaan warta. Dina waruga warta didadarkeun hiji kajadian, 2 karakteristik, 3 waktu jeung tempat kajadian, 4 saha anu kalibet dina kajadian anu dilaporkeun. Kaopat aya pamungkas warta. Mangrupa paragraf akhir minangka omongan langsung pikeun mangkas warta. C. Unsur-unsur warta. Ditilik dina eusina, hukumna warta ngandung unsur-unsur anu disebut 5W1H, nyaeta ku atau saha, what atau naon, why kunaon, where di mana, when iraha, jeung how kumaha. D. Adegan warta. Ditilik dina adegana warta teh diwangun hiji puhu warta, ngebrehkeun inti warta atawa pokok-pokok puhu warta mangrupakeun paragraf unggaran. Kadua, eusi warta mangrupakeun wincikan atawa keterangan tina inti warta anu aya di bagian eusi warta. E. Rupa-rupa cara nepikeun warta. Kaji aya beja, nu kadua talatang, nu katilu iklan, jeung nu kaopat promosi. F. Media warta. Hiji dina media cetak, koran, majalah, jeung sajabana. Media ieu sae pisan dipake ku pamirsa anu hayang nyaho kajadian sacara jentre tur bisa didokumentasikeun liwat media cetak. Kadua, media elektronik, televisi, radio, jeung sajabana. Media ieu pohara efektifna dina nyebarkeun warta loba anu resepeun. G. Fungsi warta. Hiji, mere beja ngeunaan kajadian atawa hal kabalarea ngaliwatan media massa boh media cetak jeung media elektronik. 2. Mangrupa sumber informasi fakta-fakta anu jelas. 3. Mangrupa kontrol sosial. H. Contoh warta. Banjir di wilayah Cipanas jeung Ciletuh. Katinggang hujan ngesrek jalan provinsi di Cipanas Bogor kakeum Caa. Jalan di provinsi Kampung Ciherang wates Desa Gadog jeung Desa Cicaca Kecamatan Cipanas Kabupaten Bogor Jawa Barat kakeum Caa. Caa nu luhurna kira-kira 60 cm nu ngeueum jalur wisata geopark. Ciletuh teh balukar tina walungan Cikalong jeung walungan Bale RK. Limpas sanggeus hujan nyekrek di wewengkon eta. Senen 22 November 2020 peuting. Koordinator Pudalops BPBD Kabupaten Bogor Daeng Sutisna nyaritakeun nepi ka ayeuna Caa ngeueum di jalan raya. Sawareh wewengkon Cipanas hujan jeung Caa ayeuna musim keneh hujan, ieu masih can sakumaha. Kaos nama bakal leuwih naek. Pokna Salasa 1 Desember 2020. Nurutkeun Daeng kendaraan bisa keneh ngaliwat asalkan majuna tarik. Kusabab lamun majuna lalaunan cai bisa ngeueum mesin jeung ngakibatkeun mesin parem. Saheulaan mobil bisa keneh dipaksakeun ngaliwat bari majuna kudu rada ngebut lamun lalaunan kakeueum dadarna.